Moga-moga pangaosan sing hade pangaosna mugia pangajian sing alus pangajianna deut saeutik aya ongkoh pangajian tapi leungit pangajian. Luhur sosok rambut dihandap sahibah dampal ngaranna kurung. Nah bapak tepung jeung kuringna. Jelema kadang-kadang apal kana kurung tapi henteu nyaho kana kuring. Sehingga jelema sarupa kitu bakal ngalusan cangkangna bakal goreng eusina naon beda jeung kadongdong. Matak teu saeutik jelema geus daek asa aing pang daekna, geus bener asa pang benerna, geus alus asa aing pang alusna, geus boga ilmu ge asa aing pang boga ilmuna. Berarti leungit Allah datang ka somonganana naon bedana jeung iblis. Jijing rada jero ieu. Matak jelema nu bakal ditampa ibadahna iwati hiji muhlisina lahudin ikhlas ngajalankeunana, persetan diomongkeun batur, persetan teu ditempo batur, persetan teu ditingali ku batur sabab ibadah urang teu butuh ditilai batur, tapi ibadah urang butuhna ditilai ku Allah taala sabab jelema moal mampu ngahisab urang, tapi Allah bakal mampu ngahisab urang jeung urang. Well. Ustad ge apal jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasehat, tapi naha ustad jeung ustad sok parasehat. Berarti ilmu urang teh boro-boro keur batur ku awak sorang ge ditolak lur. Karegat atuh. Tuh. Nu pinter ulah boga rasa pang pinterna. Nu daek ulah rasa pang daekna. Nu bageur ulah rasa pang bageurna. Nu pinter tong boga rasa pang pinterna. Anu alus tong boga rasa pang alusna. Sabenerna urang daek didaekeun, urang alus dialuskeun, urang bisa dibisakeun. Ternyata ikut campur Allah kana awak bapa. Gerak aku yen Allah teh ayana wujud jeung na bentukna awak bapa masing-masing. Well. Ta eta ibu-ibu ngarareneng eta ngarareneng bisa jadi ngarareneng awakna wungkul nah ngarareneng jeung hatena teuing. Mana bukti geuning teh saeutik bubar pangajian ge tiung nyengsol batur jadi omong, berarti awak ngareneng hate mah keur ngacacang neangan kagorengan, Pak. Sanajis-najisna anjing masih kena bisa dikumbah ku 7 kali kalau make taneuh, tapi najisna baha manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun pantel awak padeukeut hate rujan saumur-umur, cai mana nu bisa nyeuseuk kana kanjarian batur. Tah, keuna lur. Naik deui kana nyiruan, meureun Bapak ge uning nganyiruan. Entepna dina sarita pati kembang nu diseusepna sesengitan maka kaluarna ge adalah madu. Maka jelema nu saperti kitu entepna dina kahadean nu dicaritakeun kahadean nu ditoongna kaalusan bakal ditapelkeun kahadean maka kaluarna ge kahadean. Tah eta nu kuduna mata hampura nu hadir di dieu ulah sok rumpas-rampas kana harta batur, ulah sok cukat-cokot kana warisan adi, ulah sok cukat-cokot tupat tipu, ulah eudek nu sabah, ulah harta batur dikokod ku urang, mudal teuing suatu saat engke kakolotnakeun bakal ririwit gede panyakit. Allah deuk mupus dosa dina awakna lantaran aya harta batur nyangsang dina awakna, eueuh deui iwal teh kudu ku rumah sakit, Pak. Matak Bapak sing sarehat. Bawa kana alam hirup, ucap tekad lampah, tong pernah merihan hate batur, tong pernah nganyeri batur, bisi nyurucud saipanona hareupeun Allah, maka kanyerina kateungeunahna ku Allah ditapelkeun kana awak ibu lantaran ibu geus nganyeri baturna, matak bandungan jelema nu sok nyiwit bakal kaciwit, nu ngahina bakal kahina, nu nuding bakal katuding, nu mitnah antosan bakal kapitnah. Well. Deuk nu tungkul, deuk nu ngagideg, deuk nu muter tetep nu dibaca mah la ilaha illallah. Gerapikeun kaegoisan ulah ngerasa bener sorangan, ulah ngerasa alus sorangan, hargaan tata cara sanajan beda, tetep Pak bineka tunggal ika, berbeda-beda tetapi satu tujuanana Allah. Well. Para wanten di jieuna tina kembang, naon artina geus merdeka, jelema kudu saperti kembang, silih sengitan. Kudu aya makna tina ladang pangajian, hadirkeun yatimna, datangkeun miskinna, berbere ku sararea, entong ku ustad, entong ku kades, entong ngandelkeun kades wae, kades kudu mikiran yatim sadesar timan duit, ku sararea, sabab dalil infak jeung sedekah lain keur kades, lain keur ustad, tapi keur sararea, ngan kades jeung ustad mah jadi cukang lantarana, atuh lamun rakyat 10.000 mah jeuh meureun kades 100 jeung ustadna, nya dibayar ku kades maksudna teh. Saur Rasulullah estu agama mah tetepuhit nyoba tisaha Pak Kadus silada ti Pak Kadus nuhun Pak Kadus asa sumanget gitu nuhun Pak Kadus sing parak milik deket rezeki anggang balai jauh cocobi nah cenah Pak Kadus wungkul nu didoakeun teh henteu jeung kadesna apa nu merena kadus heula Asep bimit di sesuai nu di Jawa Tengah. Moal dikurangan cendek sesuai jeung jumlah di Jawa Tengah.
Nabi ka omong eleh geleng ya kades. Ngaran-ngaran syukur ngamanfaatkeun nikmat cocok jeung kahayang nu mere. Ulah waka kana harta, tong wara kana banda. Sabab harta itu teh milik jeung rezeki tingkatan nu panghanap-hanapna, sehat tingkatan nu pangluhurna, anak pamajikan soleh tingkatan nu pangutamana, Islam iman jeung ihsan itu teh tingkatan nu pang utama-utamana. Jelema nu bisa bersyukur bakal bager, teu nahan duit nu aya na saku, teu nahan harta nu aya, naon sababna setiap batur susah bakal katalang, setiap batur butuh bakal ditulung, bersyukur ku hartana lantaran loba jelema nu katulunganana, maka Allah nu bakal ngajaga harta bandana. Well, moal daek ngomongkeun batur, moal daek nyaritakeun kesalahan batur, bakal nyaritakeun kagoreng patutan diri. Inilah makna tina syukur keur awak sorangan. Nya sok perwakilan sok. Keun wae ieu mah simbolis dan nu aslinya mah engke ku panitia pengen. Ieu mah simbolisna bahwa Pak Kades sareng guru Pak Ustad di DT aya kerjasama dina raraga ngabungahkeun yatim, ngabungahkeun miskin dina raraga ieu pangajian. Ti awal nepi ka akhir pangajian da sebenarnya mah ilmu Bapak leuwih luhur batan kuring. Dalil Bapak lebih pepek batan kuring. Ngan meureun kuring mah jadi jembatan dina penting ieu sebagai takdir. Hakikatna tina pangajian teh ieu, Pak. Merhatikeun anak yatim, merhatikeun jompo. Ieu murang kalih ku saharek dibela anana, mun budak Bapak aya nu ngahina maka Bapak nu melana. Budak Bapak diledek maka ibu anu bakal ngabelana. Tapi budak yatim piatu aya nu ngahina deuk saha nu mela anana. Leres. Tala'al badru alaina min sanihatil wada' wajaba syukru alaina mada'al lillahi da' tala'al badru alaina min sanihatil wada' wajaba syukru alaina mada'al lillahi da' Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal karek jam 8, tapi nemelan juga hudang sare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah kira-kira terido mentong sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah panyeluk catur pamuka carita nu ngaguligah dina manah nu ngaguruh dina kolbu tumaretes kana hate tumali kana jajantung ati. Dibubuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajajet dina angen nyapukeun ria jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah. Nyingkahkeun rasa calutak min culak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari. Dipirig kedua kalimat syahadat lir janji sumpah hamulan calin ciluncat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah. Sejahusu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu maha kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur palipurna. Nyatana al Islam nu ku urang dipika cinta.
Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur di handap miwah di luhur mikanyaah ka jalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugia ngocor ngucur malah ngecer kajungjunan urang sadaya suri tauladan utauladen figura figuru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat nu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat. Ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyakal sunnah ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imana. Teu ungut ku kalinduan, teu gadag ku kaanginan, teu luntur ku kahujanan, caduleeh ku kapanasan. Urang mundut kanu maha agung, urang menta kanu maha kawasa nyarande ka Gusti murbehing alam. Moga-moga gempangan urang sadaya sing ngajadikeun cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantena Allah. Lain karena solehna urang, lain karena alusna urang, lain karena hebatna urang bisa datang ka ieu tempat, tapi sabenerna karena pituduh Allah Rabbul Alamin. Para asatidah, kori-koriah, mubalig-mubaligoh, hormateun sim kuring, guruaneun pikeun sim kuring. Ais pangampi pupuhu lemur, tikawit Bapak Kades, Bapak Kadus, RW, RT, BPD, Lebe, Tur LPMD. Nuran cage kana gawe dititah teu hararese sanajan teu kabagi duit PBB. Anu hormateun sim kuring. Ibu miwah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayaksa rekep dengdeng papak sarua. Moal deuk ngabeda-beda. Dina saat ieu ibu sadaya hadir di ieu tempat boga maksud nu dituju, boga maksud nu diseja nyatana rek pangaosan. Moga-moga pangaosan sing hade pangaosna mugia pangajian sing alus pangajianna. Da teu saeutik aya ongkoh pangajian tapi leungit pangajianna. Sabab nu ngaran hirup urang tong ngarep-ngarep di ajianan batur mun urang teu bisa ngajianan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur. Tong ngarep-ngarep urang hayang didenge batur lamun urang teu hayang ngadenge batur. Matak nu ngaran hirup jelema alus sok urang silih dengekeun, sok urang silih hargaan. Nah cep ustad nyarita kitu sabab kuring rumasa jelema beda Pak. Da bapak ge rada curiga ieu teh heueuh ustad atawa jeger kitu teh hate bapak teh. Naon sababna? Sabab kuring beda jeung batur nu ngaran ustad mah kuring ge apa? Luhurna diudeng, handapna digamis, barinya kelan tasbih ongkoh, sorban ngagaplek, penghargaan bakal beda. Wilujeng sumping al-mukarrom kanu digamis mah. Coba ka urang da hare-hare atuh. Tapi dakeun bae lah satiap jelema entong lalajo kana cangkangna. Tapi urang lalajoan mah tina eusi eta cangkang. Ti luhur sosok rambut ti handap sahibah dampal ngaranna kurung. Nah bapak tepung jeung kuringna. Jelema kadang-kadang apal kana kurung tapi henteu nyaho kana kuring. Sehingga jelema sarupa kitu bakal ngalusan cangkangna, bakal goreng eusina, naon beda jeung kadongdong. Da kadongdong ge lemes hade luarna tapi remet jerona. Tapi si di dia aya geura tobat. Jelema teh kadang-kadang di tukangan urang ngomongkeun tapi milu diuk bebarengan jeung urang. Beres diukna di tukang nyaritakeun urang. Tanu kitu tah kadongdong teh Pak. Kade nu panghese-hesena jelema nu dialehkeun nu kitu patut tah. Heeh nya. Ngariung bareng, diuk bareng ngan geusna di tukang bakal ngomongkeun, ieu kadongdong. Matak hakikat nu ngaran hirup ceuk kolot baheula nu kuring-kuringan di jero kurung, naon? Korong. Aing ngaran-ngaran korong leutik rujit min sinit ngan pika geuleuheun ibu dangdan setekar kebek mik abdi pake belas on ongkoh nongtot tina irung da tetangga sudi ngadeuketan. Kunaon sababna? Geuleuh. Deuk ibadah bebeakan tahajud unggal peuting duha unggal poe maca Quran leket ka masjid dae. Bijil we panyakit korong eta. Naon eta korong teh? Panyakit ria tina hate. Lamun iblis teu mampu ngajadikeun ibu jeung bapa jelema jahat, maka iblis bakal sanggupeun ngajadikeun bapa jelema ria dina ibadah. Doraka mah sarua. Bener ya? Nyapan ieu teh nu hadir di dieu teh iblis teh teu sanggupeun ngajadikeun bapa jadi jelema jahat. Da kuring yakin ieu pengajian lain jelema jahat, ngan kade pa kudu ati-ati keneh iblis ge bakal ngagoda bapa ku daekna. Matak teu saeutik jelema geus daek asa aing pang daekna, geus bener asa pang benerna, geus alus asa aing pang alusna, geus boga ilmu ge asa aing pang boga ilmuna. Berarti leungit Allah datang ka somonganana, naon bedana jeung iblis? Cicing rada jero ieu. Mana bukti? Ibu geus pangajian pan teu saeutik paragbag dina status Facebook OTW ngaos. Hiji tah.
Kamari taraweh karek 3 poe geus paragbag dina status Facebook. Alhamdulillah taraweh ketiga lancar. Nah ada kaopat kalima eueuh deui sia di masjid. Ieu teh korong, Pak. Matak jelema nu bakal ditampa ibadahna iwati hiji muhlisina lahudin ikhlas ngajalankeunana. Persetan diomongkeun batur, persetan teu ditempo batur, persetan teu ditingali ku batur sabab ibadah urang teu butuh ditilai batur, tapi ibadah urang butuhna ditilai ku Allah taala sabab jelema moal mampu ngahisab urang, tapi Allah bakal mampu ngahisab urang jeung urang. Well. Tah, rada keuna lur. Tuh. Tah ayeuna mah rada naik ningkat keyakinan heueuh we cenah ustad euy beda ngomongna. Alam Padang poe panjang negara Tanjung Sampurna. Tah korong teh eta. Geus maca Quran api-api seserakan. Dah yang ditanya ku batur kunaon serak terus ngaos Quran sababengi ngawadul ongkoh teh Pak. Lamun geus santunan nepi ka leungeunna teh aduh cenah asa cangkeul citeu kunaon ibu terus ngajingjing sembako kaya wetim jeung miskin nu kieu patut nu moal ditarima ibadahna teh. Matak sing sadar ibu bapak. Setan jeung iblis teu sanggup ngajadikeun bapa jahat, teu sanggup ngajadikeun kuring jahat, tapi setan bakal boga kasanggup pikeun ngajadikeun antara urang jeung urang ria dina ibadah. Dorakana mah sarua cek kuring. Matak sifat jelema kudu sifat cicing dina kahati-hatian dina hirup. Nu kadua nu kuring-kuringan di jero kurung teh karung. Babari ngapalkeun korong jeung karung gitu. Ai karung wadah runtah, saha eta nu jadi wadah runtah? Hampura, kades, kadus, RW, RT, ustad teh karung Pak. Palebah mana palebah kades karungna? Nu deok, nu sengkong, nu bodo, nu boloho, nu nyoblos, nu teu nyoblos. Geus jadi mah anger di aku rakyat kuring kene rakyat kuring, dek nu ngewa paduli, dek nu resep paduli, kuring nu geus jadi teu urusan jeung nu ngewa, kuring geus jadi teu urusan jeung nu resep. Leres Pak Kades? Berarti karung. Mentak lamun isuk jaga ninggal atau ka Pak Kades anu nyebut, "Hei Kades karung." Oh, berarti si eta runtahna Pak Kades. Ustad ge sarua apa karung. Ceuk saha Ustad ilmu karung? Karung. Karung teh wadah runtah, nu resepkeun ka kuring dioncoran, nu ngewaeun ka kuring ge deuk dioncoran, kadar eta nampak jeung henteu, gumantung hatena. Leres banyak. Sok bapak ngahotiban dina poe Jumaah aya nu nampak anu henteu deuk ditarima heug henteu paduli Pak da boro-boro mah ilmu urang ditarima batur dah kan ilmu urang teh sakapeung sok ditolak ku awak urang sorangan. Mana bukti ustadna ge apal pan dalil sedekah tapi iraha sedekahna. Ustad ge apal jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasehat tapi naha ustad jeung ustad sok parasehat. Berarti ilmu urang teh boro-boro keur batur ku awak sorangan ge ditolak lur ah. Karegat atuh. Tuh. Di mana atuh watasimu bihablillahi jami'at pan eta teh ilmu. Ari ngaran-ngaran ilmu kudu jadi oncor kahirupan, boro-boro ngoncoran batur geuning teu ilmu urang teu jadi oncor keur awak urang. Matak tong ngarep-ngarep batur geuleuh, tong ngarep-ngarep batur resep ka urang, tong ngarep-ngarep batur muji ka urang. Ilmu urang teh sabenerna boro-boro menepi kana hate batur, ku awak urang ge sok ditarolak. Jalma nu alus nyatana jalma nu someah dareh deh alus budi hade basa tabassumu kabil wajhi ka sodaqoh seuri anjeun ka dulur anjeun adalah sodaqoh pan eta teh kailmuan ku sararea tapi naha teu saeutik jelema harasem beungeut. Masa abdi mah mere contoh ka sararea mata bege lempang teh ditu nepi ka dieu nah da pira nanya teh Pak damang ibu sarehat hayang teh lamun kabeh jelema kitu tembongkeun sifat dareh deh jeung someah ulah nembongkeun jati diri urang da urang lain sasaha da disebut kades teh ku rakyat da eureun mah rakyat teu nyoblos da moal jadi kades da disebut ustad teh lantaran aya jamaah da eueuh jamaah mana urang rek ngomong jeung temo jadi jadina urang teh geuning ku batur matak saenggeus urang geus jadi kade tong sok goreng jeung batur tong sok ngewa ka batur sabab urang jadi teh karena batur Pak. Bener. Teh. Da bapak disebut pinter teh karena aya nu bodoh. Bapak disebut beunghar karena aya nu miskin. Sim guring ya disebut pinter ku batur teh karena aya nu boloon. Matak hakikatna jelema geus pinter ulah ngaledek jelema bodoh. Nu pinter mah geura bersyukur ku pinterna geura oncoran jelema bodoh. Tapi nah kanyataan jelema pinter ngado nipu anu bodoh. Deuk jadi tukang tipu mah teu kudu sakola luhur. Jadi jelema belet ge bisa. Tah
Kena itu Pak, ceramah teh jetot kana hate itu. Da disebut pejabat teh karena ayana rakyat. Dalamun rakyat eureun teu nyoblos mah moal jadi naon-naon si eta teh. Matak saenggeus jadi pejabat, kade perhatikeun keleng beuteung rakyat, perhatikeun imah butut rakyat, perhatikeun jalan rajat rakyat, perhatikeun kasusah rakyat, ta eta nu diarep-arep ku rakyat. Bener. Tapi sabalikna keur ibu. Cicing Pak Kades urang tanya sakalian. Sabalikna ieu nu hadir basa Pak Kades kamari nyalon, na ari urang dia milih kabeh ka Pak Kades. Cirian Pak Kades. BLT checklist. Retilahu checklist berarti Pak Kades teu boga penyakit dendam. Deuk nu nyoblos rakyat kuring, nu teu nyoblos ge rakyat kuring. Inilah nilai ikhlasna hate, Pak. Tak ayeuna kuring ya deuk diajar ikhlas, di dieu nu hadir aya nu resepeun pek tuluikeun ceramah nepi ka anggeus. Nyata urang mengewa ka maneh teh, tong maksakeun, mantong. Da jelema anu kapaksa mah tibatan bakal menang ilmu, nu tadi bakal cicing babarengan tapi isuk bakal ngomongkeun. Naon aya ustad kitu tadi kopiah ceuk aing oge. Berarti hate geus malang. Mata kunci segala kahirupan adalah hate. Ibu hayang geulis awak babari, tinggal di make up, tinggal di blush on, make lipstick. Geulis, dan nu hese mah lain ngageulisan awak, nu hese mah amis budina. Ku bapa lalajoan, wedakna kanol, bibirna beureum geuning, aya nu haseum pamatuk. Nah batur dek nanyakeun harga wedakna moal, nah batur bakal ngahargaan lipstikna moal, tapi batur bakal ngahargaan karena alus akhlakna. Well, ta ibu ge ngabandungan kuring entong lalajotina ceramahna, da ceramah mah ibu bisa, bapak bisa, kuring bisa. Ceramah mah kitu-kitu keneh, neta bener nyarak salah ceramah. Tapi ku ibu jeung ku bapak lalajoan eusi ceramah kuring akur teu jeung akhlak kuring. Lamun teu akur tong dianggap. Maruk teu berat jadi penceramah. Berat Pak, sarua jeung beratna jadi kades, matak abdi teu hayang jadi kades, berat pisan. Rek teu berat kumaha jadi kades sambutan dina tiap nu pengajian nu hajat diundang, lamun kades teu datang diomongkeun, dina datang kudu sambutan, tapi enggeus sambutan aya teu nu hajat ngamplopan. Loba nu hajat kalah kebobol dompet jadi kades mah coba ajengan genah lah. Loba nu hajat, loba nu ngulem, eusi dompet teu lumayan nganelan teh. Asli teh. Matak sok we. Urusan pemerintah mangga nyangakeun abdi mah ka Pak Kades, ngan urusan agama ku Pak Kades serenkeun ka MUI, serenkeun ka ajengan, serenkeun ka santri, tong sok pacorok kokon. Matak di dia aya ustad entong ngahina ka Pak Kades, meuli oh kaucerugan kades teh cobian ku ustad 2 poe jadi kades bengek Pak. Atuh ceuk Pak Kades oh ka balegan ari ustad teh cobian ku bapak kades janten ustad kacau Pak. Matak hirup entong sok ancrub kana dapur batur leuwih hade dapur urang alusan heula ku urang. Well. Heeh ya. Tuh. Nu kuring-kuringan di jero kurung teh kabongkar korong jeung karung geuning. Ku hal sarupa kitu, matak urang nyumput dina Gunung Simbul, urang cicing dina Gawir Silib, urang buka ke Siloka sastra jeung sasmita beh dituna kana seni dan memang bongan urang cicing di Jawa Barat ya pasti bakal wabuh jeung bahasa Silib, Sindir, Siloka, sasmita, seni. Tah kolot baheula nepikeun agama nepi ka Majalengka, nepi ka Bandung, nepi ka Jawa Barat, kunaon tata carana? Ku Silib, ku Sindir, ku Siloka, ku sasmita, ku seni. Ari Silib, bahasa nyumput, nyai tong cicing lawang panto bisi nongtot jodoh. Kolot baheula ngartieun, naon elmuna ngahalangan nu ngaliwat. Budak ayeuna cobaan ku bapak nyai tong cicing lawang panto bisi nongtot jodoh, ngadon nyegak iraha mamah panto bade bijeng jodoh. Lol magrib kolot baheula mah pagahan disumputkeun papatahan teu jentre nyai tong kaluar ti imah geus magrib sieun sanekala kolot baheula keung kudu ngaran sanekala bari panggih acan kumisna sagede kumaha awakna sagede badagi kumaha tapi kolot baheula keung lain ku keung ku sanekalana ngan kolot baheula patuh kana bahasa kolotna dan nepi ka detik ge ibu teu pernah panggih jeung sanekala geuning kolot baheula paratuh lain keung ku sanekalana ngan inggis ku bisi rempan ku buah bahasa kolot sieun matih kana dirina matak lain keung ku sanekalana keung ku omongan kolotna
nyerekem pan budak awewe teh di kamarna ditoong teh barikeun maca Quran geuning entit teh damar. Matak baheula mah aman, damai, jongjon, tentrem teu garaneng jiga ayeuna. Nya cobaan ayeuna ku bapak-bapak tahan budak bapak nyai tong kaluar ti imah geus magrib sieun sanekala ngadon nyegag kadiekeun sanekala dicekek ku aing ayeuna kitu. Nu akhirna budak ayeuna teu keung ku sanekala adu gabrut jam 8 leos kaluar balik jam 1 peuting pan reuneuh teh geus biasa. Ta eta cucunging sanekala teh. Euy. Tuh. Silib. Kadua nu disebut silib sok dicokot ku bahasa padalangan pan kamari cenah dadan sunanar-sunaria di dieu nya. Kan aya nu disebut kakawen teh teh silib nyumput bahasana da dibuka malain eta. Semar datang. Semar yawe nangun Semar kuncung danar wolung ngeluh ke Semar teu gebog leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria kanca cek pakades teh aduh nanya kieu mah talung nabuh nana gerhana daripada dalang nah itu mah mahal ieu mah murah meriah. Aya makna naon di jero leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria bapak jeung ibu hayang jadi satria hareupeun Allah wayahna kudu aya nu leungit tina awak ibu kudu aya nu leungit tina awak bapak naon rasa nu pinter ulah boga rasa pang pinterna nu daek ulah rasa pang daekna nu bager ulah rasa pang bagerna nu pinter tong boga rasa pang pinterna anu alus tong boga rasa pang alusna sabenerna urang daek didaekeun urang alus dialuskeun urang bisa dibisakeun ternyata ikut campur Allah kana awak bapak gerak aku yen Allah teh ayana wujud jeung na bentukna awak bapak masing-masing well nya rada jero nya leungitkeun geura sok da jelema anu teu bisa ngaleungitkeun mah bingung. Dreg-deg hajat, tabuh dangdut, tabuh bajidor, tabuh wayang, beres hajat jebleh di masjid. Nuding Allah Gusti nepi kieu teuing takdir teh lain takdir kahayang bro. Gedongna sigrong, mobilna mewah, sawahna lega, ai kahayang teh beres-beres, teu saeutik jelema beunghar teu nyaman hate. Naha kabeh sertifikat di bank kabeh. Coba kahirupan si miskin Pak, deuk ngagade-gadekeun naon, deuk ngecolok-ngecolok sasaha. Hirupna teh jongjon. Usum tuyul nu miskin teu keung ku tuyul malahan aya tuyul langsung diusapan. Coba nu beunghar nyieun tolak bala. Ditapelkeun lawang panto gemar pedang ayat kursi cinta naon eta mang tolak bala ngarah naon ngarah tuyul teu asup. Coba si miskin nyieun tolak bala ditapelkeun lawang panto henteu naha nu miskin mah pantona ge rujan. Usum bangsat nu beunghar keung nu miskin mah teu keung. Nepi ka hancip dicarekan, RT dicarekan. Nah, sabab manehna bisa tibra sare lamun hancip geus nyampak, lamun satpam geus aya nu ngarona pabalata. Kakara tibra, coba si miskin, deuk aya nu ngarona heung teu kajeun, da eueuh pawokeun. Malahan nu miskin mah bersahabat jeung bangsa teh, bisi maneh arek maok di imah tuh aya coet, geus. Artina kajongjonan hirup mah ternyata teh dititipkeun di jelema beunghar. Matak jelema beunghar hayang hirup jongjon, gera bantuan hirup si miskin, naon sababna harta bana puraga denda nu dibikeun ka si miskin, maka si miskin nganuhunkeun jeung bebeja ka pangeranna. Gusti parakeun milikna, deuketkeun rezekina, anggangkeun balaina. Bener Pak, nu beunghar nyaman hatena lantaran aya doa ti si miskinna. Teuh. Matak nu baleunghar teh wayahna gaul atuh jeung nu miskin. Ngarah hirup teh bersyukur ieu mah boga gedong hiji geus gaul jeung nu boga gedong dua nya heueuh atuh panas hate da batur geus dua urang hiji tah jelema anu kupur kana nikmat teh nu sok ngabanding-bandingkeun kanikmatan nu geus dibikeun ka urang dibandingkeun jeung nu batur leres. Lamun bapak hayang kasep ngareneng jeung jelema nu goreng gresok asli ya. Lamun Pak RT hayang jadi pejabat ngareneng jeung rakyat. Da Pak RT lain sasaha lamun ngareneng jeung RW. RW lain sasaha mun ngareneng jeung kadus. Kadus lain sasaha mun ngareneng jeung kades. Kades ge bukan siapa lamun ngarenengna jeung camat. Pak camat ge lain sasaha mun ngareneng jeung bupati.
Bupati ge lain sasaha, lamun ngarenengna ejeng gubernur. Gubernur ge lain sasaha, mun ngarenengna ejeng Prabowo. Prabowo ge lain sasaha, mun ngarenengna jeung malaikat pencabut nyawa. Sieun anger, Pak. Mata ternyata pangkat nu paling tinggi, pangkat anu paling luhur, nu kudu dipertahankeun, pangkat iman, pangkat Islam, bisa nyenghareupan malaikat pencabut nyawa. Well. Larus, Pak. Matak RT tong popoloto teuing ka rakyat. Bayar pajak, bayar pajak. Nah, apaan RW bakal negur RT ka dieu. Tong sok popoloto teuing ai maneh ka rakyat teh. RT keung ku RW. RW ge sarua tong popoloto teuing nepi ka ngamuk ka RT, da keung ku kadus, kadus ge sarua keung ku kades, kades ge sarua keung ku camat, camat ge sarua keung ku bupati, bupati ge sarua keung ku presiden, presiden ge anger Pak keungan ku malaikat pencabut nyawa. Bener? Eueun bisa nolak sugan malaikat datang, biosnya ku abdi dicabut engke heula atuh betah kene. Pak. Matak hakikat nu ngaran hirup jelema hayu urang pa alus-alus jeung hareupan malaikat pencabut nyawa. Rasul ku anjeun nepi ka nyebutkeun nyeri dicabut nyawa teh. Pan nyabut nyawa mah ti handap nepi ka luhur, tina indung suku naik kana bitis, tina bitis kana pingping, tina pingping kana terang baga, tina terang baga kana patuangan, tina patuangan kana dada, tina dada kana tikoro. Matak nu dicabut nyawa set ngaburileng geuning pa ka luhur. Sokot teh ku lebe geus ditungkup, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tah nu saleh mah peureum. Ngan lamun bapa baheula pernah ngahareuyan pamajikan batur lain peureum kieu sabeulah. Heureuyna eta. Ulah ngagebeg Pak, moal terjadi moal. Bapa moket juga gebeg aus. Ta ibu loba teuing barang benta ka salaki dibere leutik, cuap-cuapan, dibere gede ka kada nyeuheun nya. Kieu we haben ka salaki teh. Tang kitu mau teh hese nilep teh. Ditilepkeun teh ngajepret teh kieu we haben situ. Untung pun bapak pintar nyokot 5.000 diteuneut nah nilep sorangan. Nabi dicabut nyawa nepi ka malaikat pupuntenan ya Rasul hapunten poe ieu detik ieu jam ieu kami geus diparentah kumaha kawasa ku Allah Rabbul Alamin. Anjeun rek dicabut nyawa, mangga. Dicabut kumaha ceuk Nabi? Malaikat eureun heula. Ari umat kami dicabut nyawa bakal nyeri ya Rasul leuwih. Kumaha ceuk Nabi? Beakeun ka nyeri dicabut nyawa kanu ngaran Muhammad supaya umat kami teu nyerieun dicabut nyawa. Nah, artina Nabi geus nyaah ka umat sanajan enjingna eudeuh ngantunkeun. Bener. Tuh. Lalakon kahirupan teh di dinya, Pak. Maka bahasa silih mah gera leungitkeun rasa. Rasa maneh, rasa daek, rasa alus, rasa bager, sombong teh nu kitu teh. Dalam jalma nu alus jalma nyumput eta. Jalma nyumput mah moal bijil sifat sombong, dek diajian bae, dek teu nanaon, dek diledek mangsa bodoh, dek dipuji ge teu masalah. Nah, da kuring lain pujieun, kuring ge lain ledekeun. Matak lamun aya jalma nu ngahina ka kuring, kunaon hatena? Lamun jelema aya nu muji ka kuring ngaranna tutudinganan. Hade cenah euy ieu ustad lain kuring nu hade ngan bapa we teu apal gorengna kuring. Alus cenah euy ieu budak lain kuring nu alus ngan ibu teu apal bututna kuring. Ibarat ibu boga salaki karek 2 minggu, kumaha ceuk ibu alhamdulillah caroge abdi mah jujur beak ti karep karek 2 minggu antosan 2 tahun jujur eueuh gedebuh datang. Ternyata jelema deuk saha wae teu cicing dina hiji darajat anu sarua. Bener. Tuh. Nah itu cep ustad beda ti batur keun bae Pak beda oge nu penting sarua. Bapak nu di kopiah ngomong Islam, nu di udeng ngomong Islam, nu di gamis ngomong Islam, kuring ge nya ge kieu jiga ojek online. Anger kuring ge deuk ngomongkeun Islam, matak teu kudu nempo wujudna, tong nempo kana bajuna, tong nempo kana jirim jeung jenisna, urang tempo naon nu ditepikeunana. Aya alus pek pulungan, kira-kira goreng tong sok diomongkeun, da kuring ti jelema biasa sok aya kacaletotna. Well. Da ieu ge tah pangaosan jiga nu arenya. Da hatena mah teuing pangaosan teuing hayang nempo urang wungkul. Nya. Ta eta ibu-ibu ngarareneng eta ngarareneng bisa jadi ngarareneng awakna wungkul nah ngarareneng jeung hatena teuing. Mana bukti geuning teh saeutik bubar pangajian ge tiung nyengsol batur jadi omong berarti awak ngareneng hate mah keur ngacacang neangan kagorengan, Pak.
Bapak di masjid ngareneng kade ulah ngareneng awak na wungkul kudu bareng jeung hatena. Lamun ngareneng awak soal babari tah nu hese mah ngareneng hate mana bukti geuning teh saeutik bubar pangajian ngomongkeun salat batur. Tadi macam urang salat jeung nu utek-utekan berarti sapanjang salat eta kieu nya. Ti iraha urang jadi malaikat nu merhatikeun amal batur. Well, korban TikTok. Silip, 2 sinir, ai sinir mah si sindiran. Sim kuring ngaroko Marlboro Black, andaikan ku Bapak Kades sim kuring dibere sampurna mil, maka si sindiranana daun sampe make saos daripada henteu nyawios. Cek tukang son aya ucing dina rantang, cing alungan kuring sabatang. Cek Bapak panitia soloyong kapal udara ngaroko hoyong tukang son mangagaluh tara. Di dia aya udak parawan ti peuting nyaring ti berang marojeng ja sapatu butut lesotalina neng ulah camrut keun bae cep ustad gantina. Sinir silip sinir tilu siloka mah silo lamun teu dibuka. Kolot baheula napelkeun ajaran, kolot baheula sok napelkeun sawen dina luhur pantau. Dijieunna tina harupat tajoskeun kana bawang beureum tutup ku jukut palias. Leres teu, Pak? Naon maknana? Nah habet ku harupat henteu ku awi gitu. Sabab bahasa anu merenah kana bahasa harupat iwal ti hiji getas harupateun. Jelema nu getas harupateun ngomong sok sakama-kama abong bibir ti dibengku abong letah teu tulangan akhirna bakal loba jelema anu kasigeng ku omonganana. Nyugak ngomongna teh. Lo jelema jangkung ti mana taraje nepi ka so hade sia teh. Lo jelema montok betekok beri ponok uluy teh awak atawa sound system. Atuh itu teh nyokot pager habak kana tarang urang jadi batur neungel urang lain kahayangna tapi bongan bibir urang dikoncar teuing ngaledek ngarendahkeun baturna. Harupat eta kolot baheula bawa ku ustad bawa ku kiai bongkar Quran bongkar hadis teu meunang urang ngagibah kolot baheula tara pernah nerangkeun dalil gibah teu pernah nerangkeun Quran tentang gibah tapi ditapelkeun dina harupat eta teh maknana teu meunang gibah bisi nyugak kana hate batur. Well. Sabab kolot baheula boga ilmu. Sanajis-najisna anjing masih kena bisa dikumbah ku 7 kali kalau make taneuh tapi najisna baha manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun pantel awak padeukeut hate rujan saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuk kana kanjarian batur tah keuna lur nya bener matak wayahna anjing teh kudu jadi guru punten kitu pun guru da Allah teh geus nyiptakeun sabang saning sasatuan teh guruaneun laleur geus lol deui geuning aya nyiruan eta teh guru bapak jeung guru abdi. Toong laleur mah jujur enteupna hayang dinu kotor tetempuanna kanu kotor. Da laleur mah ngaluarkeun ge kokotor racun. Matak lamun hate jelema geus kotor bakal nempo kakotoran batur, bakal nempo rujitna batur, bakal nempo salahna batur, bakal nempo kateujeurgan batur, tuluy isukna bakal dikaluarkeun deui kokotor batur, pohoeun kana kokotor dirina. Laleur nada urang lain ngomongkeun jelema laleur. Ngan lamun aya mangkeluk manusia kitu laleur. Laleur. Hiji eta tina laleur. Naek deui kana nyiruan meureun Bapak ge uning nganyiruan. Enteupna dina sarita pati kembang nu diseusepna sesengitan maka kaluarna ge adalah madu. Maka jelema nu saperti kitu enteupna dina kahadean nu dicaritakeun kahadean nu ditoongna kaalusan bakal ditapelkeun kahadean maka kaluarna ge kahadean. Tah eta nu kuduna. Nya eta mah tinggal balik ka bapak nah jadi laleur nah jadi nya mangga we kumaha bapak. Cek bapak teh urang mah euy laleur keneh aku mah bapak. Ternyata ieu teh ilmu. Urang cicing dina taneuh Allah taneuh oge ilmu diidek dileyek digeuleuhan dikeueuhan dirujitan dicuaan dingewaan genep bulan halodo nolol hujan sapoe tina taneuh jukut hejo deui tutut hirup deui lauk nyampak deui pare jadi deui tukang sani seuri deui tu artina taneuh teh boga panyakit dendam matak cenah bejana bapa teh tina taneuh lamun sok ngisi kudi urusan kagoreng patutan batur komo dendam ka batur buah-buah taneuh sengketa. Naik deui kana seuneu teh panas jelema nu alus teh jelema nu teu kapanasan ku milik batur teu kaherap ku harta batur da jelema nu kapanasan menyiksa awak sorangan jeung teu narima kana takdir batur nyen gedong nyeri hulu batur meuli motor ratug angen batur meuli mobil ke rumah sakit batur nyen pilah pae nah bet kitu lantaran jelema eta
kapanasan ku harta batur karerab ku rizki batur di dieu kupurna naha apan cenah urang kudu syukur ai syukur mah narimakeun perkara nu geus dibikeun ku Allah dimanfaatkeun ka hayang Allah tah ari jelema nu kupur mah teu narima kana pamere Allah dah hayangna pamere itu bener ya ayeuna bapa lalajo kuring ku takdir mah naon anu teu bisa ai bapa ka abdi ngangap yan abdi ustad datina kicip lagi henteu nya sok tetep Pak kameja biasa calana biasa ngomong biasa jauheun kudu jadi ajengan atuh Pak jauh ditempok ku kasapanon mah tapi ternyata kuku Allah ditakdirkan kuring kudu jadi mubalik ternyata sa Jawa Barat kukulingan haben we ceramah ternyata kuring teu keur jadi wayang kumaha ceuk anu ngigalkeun matak bapak ulah panas ku kuring ulah sirika kuring keur jadi wayang keur diigalkeun mudah-mudahan suatu saat mah atuh bapak anu diigalkeun ngarasakeun jadi urang nameruk ngeunah jadi jelema viral bager ge hese well bener ari bapak sok kepikir jadi artinya kuring viral teh lain kabungah lain naon atuh ujian diuji ku pamorna, diuji ku viralna, diuji ku sagala-galana. Tuh jelema nu diuji maruk tengeunah, wah Pak, berat gede luar biasa. Sombong saeutik, Allah geus siap isuk ngancurkeun kuring. Matak doakeun ku Bapak, kuring teh sing istiqomah dina katawadoan. Nya ulah melak cangkengna kelek, matak naon viral? Tah Pak Kades jadi kades. Pan kamari teh meureun aya 5 jeung 4 mah meureun anu nyalon teh. Kadang-kadang hareupeun Allah anu jadi bisa eleh, anu eleh bisa jadi. Cicing ya. Anu menang bisa eleh, anu eleh bisa menang. Mudah-mudahan Pak Kades menang hareupeun manusia, sing menang hareupeun Allah. Ari ibu nagih janji rek kanu eleh kanu menang. Pak, lamun nagih janji Bapak kanu eleh kanu menang. Kanu menang. Lamun Pak Kades bisa ndududan janji nalika keur kampanye menang di dunia menang di akhirat ngan lamun Pak Kades jalir karena janji keur kampanye menang di dunia keok di akhirat bener mata kuring didoakeun Pak Kades sing jadi di dunia jadi di akhirat ayeuna aya nu eleh jug tagih we pan maneh teh basa nyalon teh boga janji 1 2 3 kumaha jawabanna apan keok beres Pak bener tuh Pak cekuring oge matak hirup dunya mah bayangan semu lain kenikmatan anu nyaan lain dunya bersih Bapak dek sarakah bebeakan ge anger nginum masa gelas galon jeung gelas ku Bapak dieusian cai eta gelas teh cek Bapak teh ya dek sagalonna dibeakeun bebeskeun kana sagelas anger mudal mata hampura nu hadir di dieu ulah sok rumpas-rampas kana harta batur ulah sok cukat-cokot kana warisan adi ulah sok cukat-cokot tupat tipu ulah eudeup nu sabah ulah harta batur dikokod ku urang mudal teuing suatu saat engke kakolotnakeun bakal ririwit gede panyakit Allah deuk mupus dosa dina awakna lantaran aya harta batur nyangsang dina awakna eueuh deui iwal teh kudu ku rumah sakit Pak matak Bapak sing sarehat nya bener tah ieu kuring sehatna kuring cagerna kuring kumaha nu ngulem aneh ya cagerna kuring sehatna kuring salametna kuring kumaha nu ngulem Pak Kades ngulem kuring jang wayahna cenah kudu daek ka Majalengka siap cing teh Pak Kades Pak Kuwu siap sabaraha cenah kudu mayar cing teh mah kudu dibayar sagala entong Pak Kades ngan lamun aya tong hararese kitu tah bahasa teh cenah aya ngan kudu sabaraha bisi leutik teuing kumaha niatna we cek Pak Kades teh aya sagede kieu mangga da eta niat Pak Kades ulah pernah kuring dilibatkeun boga kahayang cek kuring teh hayang sagede kitu leuheung lamun aya dina eueuh Pak Kades bakal neangan Pak kotatang konteteng kaditu kadieu sabulan teu kabayar tah doraka eueur kuring ka hartos rupina bisa jadi beres ceramah ti dieu setruk abdi Pak ari kitu mah cek Pak Kades ridona sakieu Pak Kades ridho abdi ridho salamet kuring ngan lamun Pak Kades uclak eslok unyam injem keur mayar kuring tuluy sabulan teu kabayar tah hampura pica capekeun keur awak kuring matak anu mah sok we saridona ngan ulah 100.000 silim sindir siloka teh eta Pak tapalkeun deui geuning tina harupat teh kana bawang beureum ai bawang beureum sifatna
nyereng. Sik ku ibu bawang berem curucur cai panon cinta kunaon ibu perih. Bawa kana alam hirup, ucap tekad lampah, tong pernah merihan hate batur, tong pernah nyeri batur, bisi nyurucur cai panona hareupeun Allah, maka kanyerina katengeunahna ku Allah ditapakeun kana awak ibu lantaran ibu geus nyeri baturna, matak bandungan jelema nu sok nyiwit bakal kaciwit, nu ngahina bakal kahina, nu nuding bakal katuding, nu mitnah antosan bakal kapitnah. Well. Matak nu paling dikahapi ka hariwang kieu ye. Bapana ustad, anakna ustod, tak eta hariwang abdi. Bapana ustad, anakna ustod. Bapana adan, anakna edan. Entong nuding batur, tong nyalahkeun batur. Bawa kana omongan sorangan. Boa-boa anak batur nu edana, anak batur nu bawongna. Kurang sok dibahas, nalhur mimbar. Ulah jiga budak si itu. Edan, lurus tunyung, mabok, jinah, tocrog. Nyerieun inung bapana mah. Tah lamun inung bapana geus nyerieun, bakal ngomong Gusti nyeri hate boga anak sakieu-kieuna bener kalakuan goreng. Tapi diomong-omong hareupeun batur master wae ngabibirang abdi. Kahayang teh karasaeun Gusti, tak eta nu paling paur. Bener lur. Well. Tutup ku jukut palias disebut palias teuing. Tuh silib, sindir, siloka. Opat sasmita, sasmita mah sastra. Sahanu bogana urang Sunda lah. Bangsa batur mah teu bogaeun sastra. Urang Sunda. Dina wayang deui wae. Dina nyacasna kertas bodas kuring motretkeun keur tegning ati nu disaluyukeun jeung mangsa ayeuna. Mangsa nu pinuh ku kacinta wanci nu pinuh ku birahi lamunan nu ngajentulir gunung-gunung belah kidul lindu ieu matak tipu sakolebat na ingatan lalakon nu karandapan. Tah berarti ieu can tunuh. Kamari mah kuring ceramah di Jawa Tengah ngadongeng eta jug langsung mustami teh amin disanggar teh bala dolin gitu. Kuat parah cinta. Sastra mata kuring orang Sunda, bapak orang Sunda, maka hampura kuring nepikeun agama ge deku bahasa Sunda. Ngarah pada ngarti. Dalam kuring ngomong ku Arab mah ibu lieur kuring jangar. Atau aku Inggris in the name of Allah the merciful the compassionate. Ngartos teh ibu. Boro-boro ibu urang gemeunang ngapal ke ti magrib. Jeung teu bisa dibalikan. Tepikeun ku bahasana. Tah eta sastra. Tuluy seni, tah seni mah nada. Nada teh tradisi teh budaya. Bisa jadi di dieu aya budaya ieu poe ayeuna. Naon namina teh Pak? Pareesan. Ta budaya eta ti baheulana aya dituluykeun ku generasina. Kolot baheula boga tujuan anu pasti. Matak lol geuning Idul Fitri kolot baheula mah nyieun rantang eusian ku dadahareun tuliskeun dulurna nyai anterkeun ka dulur maneh ku budak dianterkeunana ge naon tujuanana lain butuh rantang-rantang teuing lain butuh dengan sangu teuing tapi supaya utuh jeung kuat duduluranana matak anak urang teh nyaho oh ieu dulur urang oh ieu dulur urang oh ieu emang urang oh ieu bibi urang lol budaya batur leungit nu kitu akhirna poe ayeuna dulur asa batur batur asa bener. Bisi teu percaya atau Pak? Mata kudu teh budaya teh dilestarikeun. Lol deui kan budaya kolot baheula. Maka jeung aya kacapi jeung suling, kacapi kecap nu hiji, suling susul sing eling. Ieu teh ilmu hirup. Kacapi kecap nu hiji, naon kecap nu hiji? Allahu Akbar. Naon Allahu Akbar? Allah nu Maha Agung. Berarti pada ngaku lamun Allahu Akbar Allah nu Maha Agung kasombongan tong dikukut. Jentrengna kacapi eueuh jelema jiro. Leres. Suling susul sing eling. Tak ieu teh pangajian teh kudu make suling. Susul bahasa kuring teh isuk sing areling. Ulah nepi ka eling-eling umat ari umat teh eling-eling. Suling susul sing eling kawatna 20 nembongkeun sifat wajib Allah nu 20 wujud kidam baqo muhala patulil hawadisi qiyamuhu binafsi jeung sajabana nadana 5 dami natila artina di dunya teh kudu siap berbeda lain kudu siap sarua da bapa ge bisa hirup lantaran beda lalaki jeung awewe dihijikeun 7 tahun borosot si peju ku beda cobaan lalaki jeung lalaki hijikeun paling bijil anak uci
Ibu bisa tuang, bapak bisa tuang, ibu bisa make, bapak bisa nyieun imah. Kunaon ku Allah nyiptakeun beda. Di luhur aya langit, di handap aya bumi. Tukang tani jadi mukti lantaran kakocoran cai ti langitna. Maka bumi keur ngahirupanana, melak pare jadi, melak lauk jadi, melak tutut jadi, melak sagala rupa jadi. Aya langit, aya bumi. Matak jelema entong hayang sarua, ku beda teh geuning aya produk anu anyar. Kahartos ye. Nu ceramah barareda bae daripada dasarna mah sarua. Da tahlil ge eueuh nu sarua barareda nu tungkul nu ngideug jeung nu muih. Sok bisi bapak teu percaya lamun anu maot saksian nu tungkul la ilaha illallah hudang-hudang deuk dahar. Aya oge nu tahlil bari ngagideug la ilaha illallah la ilaha illallah cita stop mang. Naon cenah maneh mah jeung nyetop. Nah cita tahlil teu tungkul tempo nu tungkul ngadon sare jadi mang digudag-gideug ngarah teu sare. Aya di nu muih illallah da teu tamat juga ongkeng uger harita keneh atuh. Balik ka imah juga aya bejana ayeuna tahlilan batur isuk mah ditahlilan. Deuk nu tungkul deuk nu ngagideug deuk nu muter tetep nu dibaca mah la ilaha illallah. Gerapikeun kaegoisan ulah ngerasa bener sorangan, ulah ngerasa alus sorangan, hargaan tata cara sanajan beda tetep Pak bineka tunggal ika berbeda-beda tetapi satu tujuanana Allah. Well. Pak Kades dakwah ku cara pemerintah, Pak MUI dakwah ku cara agama, guru ngaji dakwah ku cara ngaguruanana, ibu ge dakwah ku cara ibuna. Hijikeun Islam keneh Islam. Lalajoan dapuran awi bawa ka imah bapak nu jadi nyiru, nu jadi cotom, nu jadi ayakan, anu jadi pipiti, anger balikeun awi keneh awi. Bawa kana sampe nu jadi gegetuk, nu jadi comro, nu jadi misro, nu jadi peuyeum. Ceuk peuyeum tong asa pang peuyeumna, nu misro tong asa pang misrona. Jeung ulah silih pika geuleuh kepaintara peuyeum jeung misro. Naha sampe keneh sampe beres lamun hate nepi ka dinya da. Heueuh lur. Heunaha atuh urang sok asa pang akangna. Batur teh salah weh Udin. Keheul. Asli ya. Sehingga metodologi setadi Islam, metode ceramah kadang-kadang punya nyanyian itu di masjid. Eling eling umat muslimin muslimat hayu urang berjahalas eueuh da mikna butut pan maah salat subuh ayret setengah genep magrib. Ku nyanyi eta bapak keur disarung aduh euy karek pupujian acan komat nyata cenah masjid di sabelah matara nu tara entong kaganggu ku nu osok tong kagoda ku nu tara. Lakukeun proses dua rupa nu penting mah masjid pararinuh duanana lain kala kagurger nu pupujian jeung henteu bari ngeusian aremung pan garelo. Allahu akbar. Bener tuh Bu tuh well sok geus majeunna urang ngahiji teh asli teh. Lain kudu pupujian jeung henteu haben 11 jeung 23 geus teu kudu pasea Pak. Aya di dieu loba nu 11 loba nu 23. Ah ngawaradul nu kumaha loba nu henteu Pak. Mata nu 23 keun ku 23 na nu 11 pek ku 11 na geus teu kudu make jeung alam papaseaan. Bener ya. Islam bakal kuat. Aya mah pan lain. Habene Pak burencai ku politik kamari basa hayang milih Anies asa aing pang Aniesna. Nu Prabowo asa aing pang Prabowona, nu Ganjar asa aing pang Ganjarna. Wawuh henteu tatangga lain. Anger maot mah nu tahlil tatangga sapotong tah. Bener tuh Bu. Ayeuna geus jadi Prabowo hek telepon kitu ku pendukungna. Pak Presiden, sekarang kamu sudah jadi. Tolong dong di sini ada yang meninggal pang tahlilkeun. Jawabanana sorry ye. Kamari Ustad anu beda pilihan jeung bapak-bapak misalnya Ustad teh beda pilihan milih Anies misalnya. Ulem aya nu maot Pak Ustad hampura gitu aya nu ngantunkeun pasti jawaban eta Ustad oke gas. Moal mah politik bab tahlil Pak. Matak cek urang kudu akur mah jeung dulur tong pasea jeung tatangga. Keun urusan di luhur mah kumaha ituna lah. Well, matak sok geus mareueuh anu ngahiji deui. Kamari beda pilihan milih kades 5 tahun ka tukang, ayeuna mah geus lain kuduna, pabaeud-baeud teh geus lain kuduna geus lain kuduna. Kuncina hate. Nu bener mah politik rakyat leutik. Cing teh Bu nah milih Anies Baswedan, hayang jiga Jakarta, ari ibu di mana? Majalengka.
Cintari ibu hayang saha Prabowo naha karunya 3 kali keok wae. Cintari ibu hayang saha Ganjar Pranowo naha dewasa jeung koloteun. Naon buktina eta huisan kabeh gitu. Politik tuh pernah pasea kalah ka ngabalodor. Nu paling paur mata ieu urang nu hadir di dieu kamari geuning aya dewan legislatif, eksekutif, yudikatif. Nya dewan kabupaten, provinsi jeung pusat. Pan ngabagi geuning ka urang-urang minyak seperapat, duit 100.000, beas 2 kilo. Nah ustad apa? Nitipna di abdi. Da ustad mah biasa geuning suka titipan gitu nya. Tamun bisa mah entong Pak. Ulah jiga abdi mah heusok ka cinta rek nitip Pak. Poho teu dibagikeun Pak. Pada bingung dibagikan sieun, aya henteu sieun kateleg jadi bingung tan nepi ka ayeuna tengah jugruk gitu. Dibagikan eta ge sawareh 5 bulan ka tukang dibagikan ari kertas 5 rupa. Nah ada rakyat ayeuna poho deui ka nu mere teh kurumu si komeng nu meunangna Pak. Aduh ampun ayeuna teh balad guring teh jadi stres di rumah sakit jiwa apa ini habeuna kahanap kolor partai kaluhur baju baligo ngurilingan rumah sakit gitu coblos abdi kuat bingung Pak kumaha cing tengah bubarkeun dosa eueuh deui berarti kudu pipiluan mangkaning panitipna di abi berarti dosa keur ngabubarkeun dosa abdi ngiringan ngan situ geus stres dari abdi tukang coblos manehna dihareup coblos keur ngabubarkeun dosa ditewak harita 2 poe ku rumah sakit dianggap nu gelo duaan mata keur ustad mah geus lah entong mah jeung terjun teuing offset teuing ka hareup mending ge urang mah purah lalajo jeung ngadoakeun. Bener ya? Aduh. Tuh. Nilai seni tah. Pandi urang mah marak ke seni teh nada, adan make nada. Allahu akbar, nada. Mang mah anti nada. Cobian adan nadaan. Allahu akbar. Allahu akbar. Hayalah sholah. Ai si ieu adan ngajak gapleh. Boro-boro adan di kitu-kitu, adan di alusan ge eueuh nu ka masjid, komo adan kikituan. Benernya. Dan nu teu meunang mah pahili, bapa resep dangdut hilikeun jeung adan, ta eta bisa sapekeun. Monya nada adan hayalah sholah. Cekek Pak Kades nu kitu mah. Ajaran sesat. Hayalah sholat eta DKM dek sholat aduh genaheun euy kacau pahili nu ngaji alus make nada auzubillahi minasyaitonirrajim nada bismillahirrahmanirrahim nada pahili we jeung sawer diomongeun ta'ud alus bismillah alus kadituna saupami telepat urang kantos tepang kumacek mustami nu gelo pahili di Sunda aya sawer panganten disebut adat bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran nya di Sunda ulah pahili Pak jeung maca Fatihah. Saalus-alusna bapak ngimaman make nada eta dicekek tah. Mangkaning jamaah 60 dihareup pede we. Ai meureun nada poho deui, geblus teh eta nada sawer dibawa kana Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Deuk kumaha amina coba. Beres salatna henteu kalah jujungkelan jelema di luar. Manehna mah haben we walado teu mikir sia teh geus eueuh jamaahna ge. Isuk datang deui imam eta di halangan ta masjidna ge. Teu sudi anjir di imaman kudu gelok kitu. Jadi nu teu meunang teh pahili tugas. Leres. Sok penting ieu urang hilikeun tugas tukang son jadi penceramah jadi tukang son. Sok edeuk. Hayu urang hilikeun gitu. Abdi jadi tukang son jadi penceramah. Insya Allah dua lagi hancur. Sound system ngebledug, gua dicoo prepet dan nyaho. Atau nu ceramah butut mustami mantau gitu. Matak sok orang seli hargaan dina takdirna masing. Bener ya. Budaya kolot bahala. Keheula tidak.
Syukuran kolot baheula, naon budayana? Lain syukuran, hamin baheula. Teu bisa nyebut syukuran, Belanda jeung Jepang aya kana di Indonesia. Wani ngomongkeun syukuran dibedil ustadna, dibaledog dipayahan jamaahna. Naha sabab benci terhadap Islamna. Disumputkeun hayang syukuran ku bahasa hamin, make bubur beureum, bubur bodas. Leres Pak? Naon makna bubur beureum, bubur bodas? Heuh bendera dituang diteureuy ku urang, artina awak urang teh merah dan putih. Belanda datang, Jepang datang, kekeh ditolak karena darah urang adalah merah dan putih. Merah artinya berani, putih artinya suci. Matak Jepang nyingkah, Belanda nyingkah, itu Persib aya Nick Kuiper urang Belanda. Bersihna hate bangsa urang. Ya. Eleh Belanda ku bangsa urang, eleh ku naon ka Bomuruncing ditojos merenya. Lain Pak, berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan didorong oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Elehna Jepang, elehna Belanda berkat rahmat Allah, lain ditojos ku bambu runcing. Bayangkan ku bapak tadi itu meriam bambu runcing diceklan gejos, memeh nojos oge geus paeh manten urang teh. Jadi aya ikut campur Allah ngamerdekakeun Indonesia. Aya ikut campur pala urama, syukuran jadi hamin. Di jerona geuning sok make kekembangan. Naon tah? Parawanten. Naon ai parawanten? Ai parawanten kan murni asli Indonesia bakal merdeka lamun orang Indonesia ngamurnikeun dirina bahwa kita adalah Indonesia teu hayang dijajah ku bangsa batur. Parawanten artina murni. Tuh, heuh eta teh parawan murni teh nu bareto, aya nu mah teuing. Teuing saukur ngaranna beureun parawanten teu apal kok ibu nu apal. Parawanten dijieuna tina kembang, naon artina geus merdeka, jelema kudu saperti kembang, silih sengitan. Maka datang Siliwangi, asah, asih, deh, cicing rada jero saeutik. Asah, asih, asuh. Tak iya dina pangajian ayeuna aya teu asah asih jeung asuh. Pangajian kieu mah ngaranna seremonial, datangkeun ustad, tagogeun son, jamaah hadirkeun, eta mah pengajian. Aya teu asah asih asuna teuing. Lamun bener pengajian aya asah asih jeung asuna, datangkeun yatim, hadirkeun miskin, bere ku sararea. Ta eta ladangna. Aduh, huhuy euy. Heueuh well. Rata-rata mah pengajian hanya sebatas seremonial itu Pak. Datangkan ustadna, hadirkan jamaahna, tagogeun sound systemna, leres kitu wungkul, geus beres. Naon hasilna? Ibu wangsul ditanya ku salaki ti mana pangaosan sa ustadna nagarhana kumaha rame we geus. Bener tuh Pak? Kudu aya makna tina ladang pangajian, hadirkeun yatimna, datangkeun miskinna, berbere ku sararea, entong ku ustad, entong ku kades, entong ngandalkeun kades wae, kades kudu mikiran yatim sadesar timan duit, ku sararea, sabab dalil infak jeung sedekah lain keur kades, lain keur ustad, tapi keur sararea, ngan kades jeung ustad mah jadi cukang lantarana, atuh lamun rakyat 10.000 mah jeuh meureun kades 100 jeung ustadna, nya dibayar ku kades maksudna teh. Jadi 100 teh duaan. Si ibu mesti telat ya. Iya bentuk pengajian teh Pak. Ayeuna di dieu aya nu disebut beres tatanian, ieu teh bentuk syukur. Tinggal lelepkeun naon disebut syukur. Ai syukur ngamanfaatkeun nikmat cocok jeung kahayang anu mere sakali deui. Catat ku sararea. Nu disebut syukur mah ngamanfaatkeun nikmat cocok jeung kahayang anu mere. Saha anu mere nikmat? Allah. Saha anu dibere nikmat? Makhluk Allah. Berarti lamun sakabeh makhluk Allah diberi kanikmatan, boro-boro mah ibu bapak boga akal pikiran, sieur we sieur masih kena dirizkian bentukna leuwih leutik tibatan sieur. Matak jelema boga akal tong make jeung sieun ku sangsara, sapanjang boga Allah, Allah nu bakal ngamelikan jeung ngarizkian. Ngan lamun boga kacang alungkeun kana taneuh cenah jadi, lamun boga cai bedahkeun ngarah ka cebor, lamun urang boga kahayang pek gera bareng jeung kadaekna ngajawab hayang beungharna. Aduh, aya kitu mah hayang beunghar bari ngajedog lieur. Cenah mah hayang beunghar, hayang aya unggal dinten moyan. Paeh isuki Pak. Bener ya? Syukur ngamanfaatkeun nikmat cocok jeung kahayang anu mere. Mana bukti syukur kolot baheula? Dibunian ku adat buhun, adat baheula disebut sawer. Mana bukti sawer?
Bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran. Bismillah damel wiwitan nyebat asma ning pangeran. Kamari mah abdi di Jawa Tengah nyanyi ieu teh Pakades pang pertama teh 200. Susul ku MUI 100. Ada ngomongkeun di Jawa Tengah lain ngomongkeun di dieu. Ngan piraku urang dieu mung akur jeung Jawa Tengah. Sawer panganten teh kitu tah. Nya. Asep mimiti diwuruk dangukeun ku dua cepil simpen di manah nu jembar ayeuna mah beda deui zaman hidup lalagasan teu aya anu mereudi saur Rasulullah estu agama mah tetep puhit nyoba tisahan Pak Kadus silada ti Pak Kadus nuhun Pak Kadus asa sumanget gitu tah nuhun Pak Kadus sing parak milik deket rezeki anggang balai jauh cocobi nah cenah Pak Kadus wungkul nu didoakeun teh henteu jeung kadesna apa nu merena Kadus heula nu gaduh wilayah heula naon eta oh kosong Asep mimiti di sesuai jumlah nu di Jawa Tengah. Moal dikurangan cendek sesuai jeung jumlah di Jawa Tengah. Nabi ka omong eleh geleng ya kades. Aduh, keren. Lanceuk abdi kades teh Ibu. Asli sok taroskeun, lanceuk. Ngetak nitipnya lamun Pak Kades ka nyalon deui pang nyobloskeun. Arek moal tinggal kacaricing teh. Lamun Pak Kades nyalon deui pang nyobloskeun deui nya. Oh, sok. Lanceuk. Pokona dia mah nu mere duit langsung di aku dulur. Asep mimiti diwuruk dangukeun ku dua cepil. Simpen di manah nu jembar. Ayeuna mah beda deui jam kaburu amin. Zaman hidup lalagasan teu aya anu mereudi saur Rasulullah estu agama mah tetep puhit kulan nyobadanan kawajiban tapi ina kudu sabanding ti lahir nepi ka batin ti dunia parat akhirat run turun jati rahayu manjing walagri sa papaosna run turun jati rahayu manjing walagri panya teh moal kieu walagri sapapa osna awur beasna di 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 awur di mana lapan syukurna Pak ayat teh can kata ongnya
Jelema bakal parak milikna, bakal deket rizkina, bakal anggang balaina, lamun harta nu aya di dina daek disumbangkeun, daek dibikeun ka batur matak bahasana wur awur, maka jeung dulur kudu bisa silih awur, artina silih awur ku kanyaah, artina silih awur ku kaheman, ku kadeudeuh asah, asih, asuh. Ka harta surupina. Nah itu jadi dituluikeun itu. Oh sok atau ada makanya hiji talapan syukur teh. Jadi syukur teh dibuktikan ku daek nulung nu butuh, nalang nu susah, ngajait anu teu teuleum, mere oncorkeun nu poek, ngahudangkeun anu labuh. Inilah lapan syukur. 2. Ngaran-ngaran syukur ngamanfaatkeun nikmat cocok jeung kahayang nu mere. Ulah waka kana harta, tong wara kana banda, sabab harta itu teh milik jeung rezeki tingkatan nu panghanap-hanapna, sehat tingkatan nu pangluhurna, anak pamajikan soleh tingkatan nu pangutamana, Islam iman jeung ihsan itu teh tingkatan nu pang utama-utamana. Sekali deui. Kanikmatan ti Allah teh 4 rupa. Harta tingkatan panghanapna, sehat tingkatan pangluhurna, anak pamajikan soleh tingkatan pangutamana, maka iman jeung Islam adalah tingkatan nu bisa nyalametkeun dunia jeung akhiratna. Naon hartina harta, naon hartina bana, naon hartina pangkat, lamun iman coplok bungah di dunia ngan moal tepung bungah di akhirat. Naon hartina loba duit luhur kuta gede dunia, ai ka rumah sakit unggal poe deuk naon tak? Jadi harta bana anu ku bapa diteangan, anu ku kuring diteangan, anu ku bapa dikumpulkeun, ku kuring dikumpulkeun, hareupeun Allah mah harta bana teh tingkat anu panghanap-hanapna. Matak jelema mah jujur, sangansa ukur nginum butuh sagelaseun, dahar ukur butuh sapiringeun. Nah maka jeung kudu saraka hirup. Tuh. Sehat tingkatan nu pangluhurna, matak bapa hayang sehat babari tong ngarasula kudu bebas hate. Nu katiluna merdekakeun hate, nu kaopatna entong panas ku milik batur, sehat awak. Ngan lamun sisiku di kana urusan batur, hatena kotor, teu narima takdir batur, hampura Pak, moal bisa syukur kana karunia jeung kanikmatan nu geus dibikeun ku Gusti Allah, bakal ngabanding-banding awak urang jeung batur gering hate. Tah nepi ka dinya. Kadua cek bahasa wayang. Ari syukur kudu bisa dibuktikan, tah cek wayang. Sabta mustika dharma buana tong tolong tong 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 tong. Pokoknya mah abdi mah ngabonang sorangan ada eueuh mantuan atuh. Ya sabtanira. Geus miripnya jeung dadanonya. Nah atuh lain ulem ieu teh kawan. Ngan pedah ieu teh make si cepot da teu boga. Ya sabtanira ya sabtanira. Bahasa naon eta Pak? Sang Sekerta urang bahasakeun ku bahasa Sunda. Sabta 7 mustika jimat dharma kahirupan buana alam dunia, bukti jelema geus syukur kudu bakal boga jimat 7 rupa dina dirina. Aduh cicing ya. Kan udah ya mah carita cek bahasa adat. Sabta mustika dharma buana, sabta 7 mustika jimat dharma kahirupan buana alam dunia. Matak bapak lamun kategorina syukur bakal boga 7 jimat dina diri. Lain jimat batu ali, lain jimat keris, tapi jimat kahirupan. Bahasana sabta mustika dharma buana. Bahasa sabta artinya 7, ngitung ti hiji nepi ka 7, ji 2 3 4 5 genep 7. Ku bahasa Inggris 1 2 3 4 5 6 7. Ku bahasa Arab wahidun isnani salah satun arbaatun homsatun tisatun sabatun. Ku bahasa buhun jingguang geong tanuk uncal ngarampeo tek tek berwek genjreng. Bahasa bahula itu Pak. Ku bahasa Sang Sekerta eka dwi tri catur pancalasta sabta, maka geblus ka TNI disebut sabta marga, blus ka polisi disebut eka prasetya, budak miluan pramuka disebut dasa dharma, cokot ku palsafah negara disebut panca. Tuh naon anu kaluar tina budaya urang? Eueuh ngan urang nu kurang paham Pak. Naon atuh angka 7? Langit sab'as samawati 7 lapis langit, bumi 7 lapis bumi, saminggu 7 poe,
Aki-aki bedegong 7 mulut. Mun geus kolot hese wae jodoh mandi di 7. Make kembang 7. Tuh, nu ngalaman mah arapal geuning eta. Angka 7. Naon atuh angka 7 teh? Buka. Cek urang Garut baheula dina budaya lamun nabeuh calung, angklung, dogdog, reog tah disebut teh tarawangsa baheula. Sok aya geuning rayak, rende berem rende. Monya hejo. Eueuh rende hejo. Rende berem rende hideng eta rende kayas kolen tangan eta beuki heubeul beuki nineung lawas ka edan. Arapal teh Bu? Oh ieu mah barudak ayeuna nih. Jadi teu apal nu baheula. Aing mah. Baheula ring sok ngalagu kitu. Abah mah uning nya abah mah. Da Obama jigana kana 60 kali itu pasti lamun nabuh wayang, calung, angklung. Sok aya teh parayak-rayak rende berem rende hideng rende kayas kolen tangan beuki heubeul beuki nineung lawas kaedanan. Urang asupkeun angka 7. Cager bager bener pinter singer jujur tur tabeunghar eta cager bager bener pinter singer jujur tur tabeunghar bareng cager bag pin singer tur tabeung cager ai ngomongkeun batur tarik ai pelebah kieu empet cager bager bener singer jujur tur tabeung cager bener lainnya ngiri Bu singer jujur tur tabeunghar eta cager bag ben pin singer jujur tur tabeung cager bener pin singer jujur tur tabeunghar keun bae di dieu mah tong diapalkeun bisi kaciri lamun bubar ti deui kuring yakin bari leumpang diapalkeun cager bager nyaho abdi ge datang ka imah salaki nanyakeun ti mana maneh pangaosan meunang elmuna meunang sidik salaki keur lulungu dari ibu jaipongan cager bager kumaha jeung salaki eureun ngaos teh aja di edan ai mah. Ieu mah metode di dieu Pak ngarah babari apal cager bag ben pin singer tur tabeung cager bener pin sing tur tabeunghar. Pan Bapak teh hayang apal syukur ta eta syukur. Jelema nu bisa syukur bakal cager lahirna, cager batinna. Naha da jelema nu bersyukur mah bebas hatena. Hiji eta. Jelema nu bisa bersyukur bakal bager, teu nahan duit nu aya na saku, teu nahan harta nu aya. Naon sababna setiap batur susah bakal katalang, setiap batur butuh bakal ditulung. Bersyukur ku hartana lantaran loba jelema nu katulunganana, maka Allah nu bakal ngajaga harta bandana. Well. Matak tinggal nanya bisi ibu leungit duit, leungit naon we tinggal nanya sedekah teh. Lamun henteu rada wajar aya nu maok ge bro. Bener tuh Pak. Bapak hoyong sehat. Ibu hoyong sehat. Babari. Urang make demi Allah nya ngarah yakin demi Allah babari hayang sehat. Asli Pak. Tinggal cicing dina syukur, kadua jelema hayang sehat mah bakal bersyukur ku sehatna, maka bakal peduli kanu gering. Setiap aja gering dirina kapanggil, kurumuy kanu udur, bejana gering, sabaraha poe, 4 poe, geus ka dokter, parantos, beak sabaraha 500. Jelema bersyukur, karunya nya gering teu boga duit,
Geus tong jadi dongeng, tah aya 500.000 keur maneh, keur ngagantian urut ka dokter. Hampuranya nempotengan ukur bisa mekelan sakitu, kumaha ceuk nu gering, nuhun, sing cager, sing sehat, sing bagja, sing parat milik, sing deukeut diri. Balik Bapak ngalongok nu gering, doa nu gering, teurak kana awak Bapak, itu nu geringna urang nu cageurna Pak. Talamun hayang sehat kitu carana kanu gering teu nempo teh jamin kaayaan nu gering. Ari urang kunaon batur gering betepa. Dan orang menempon lain gitu, bejana pada DKM gering. Cek DKM teh RW. Geus sabaraha poe DKM udur 3 poe, geus ka dokter parantos, CF sabaraha 300. Kumaha cek RW? Sing kuat. Sing sabar. Mau jeung bisa rek baralik mujeuh keur poe kieu mah. Sing kuat, sing sabar. Menipasnya ieu bahasa sing kuat, sing kabar pes pareum. Sok bisi anu geus teu kuat. Aduh. Kalau kata alhamdulillah gitu. Lain jika nu taraweh kamari ibu mah. Keur tarawehan kuring ya mah kuring. Palebah waladhdallin. Pes pareum. Nah, ada jamaah kuat pokokna amin. Jadi kakara aya waladolin dijawabna be. Pareum aya abdi dituluykeun we maca al-ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Hurung deui jawabanna nu bieu tah. Ternyata jamaah abdi jeung jamaah ieu akur. Sabaraha poe DKM gering, cek DKM teh 3 poe, geus ka dokter, parantos, CF sabaraha 300, eta cek RW. Keun bae sing kuat, sing sabar. Yuk nempo teh nempo we, assalamualaikum. Kumaha eta DKM paperasaanana? Moal teu kieu kahayang teh karasaeun ku manehna. Ceto teh bener eta RW gering. DKM dendam. Bejana RW balik ti urang gering. Cek RW teh sabaraha poe 3 poe geus ka dokter parantos beak sabaraha 300. Nah da eta pelatuk teh sing kuat sing paingan jadi garering kabeh atuh. Matak lamun bapak hayang sehat kuring hayang sehat peduli ka jelema gering gera longok gera jamin supaya doana bijil tah hiji tah. Pan bager teh cager bager. Katilu cager bager bener jelema nu bersyukur mah bener Pak. Naon makna tina benerna? Jadi bener nyalurkeun hartana. Bener mikeuna. Tamatak di lamun ibu-ibu hampura ieu. Bisi di dieu aya jelema beunghar butuh kene BLT, kupur nu kitu patut eta. Bae Pak kades dibahas. Bisi aya jelema beunghar, tapi nu kades nepi ka dicarekan, kades eueuh ka ceuregan aing teu meunang BLT, bari gedongna sigrong mobilna mewah kongkorongna panjang, tanu kitu kupur teh Pak. Pokona mah urang mah deuk dipake deui teu bae ngan iya kudu nepi lamun bener jeung rumah gedong sigrong mobil mewah sawalega entong kitu. Lain emang datang ka desa numrog meja kades sing aya kebalikan hirup teh kunaon cepet kades teh emak teu meunang BLT kabeneran abdi aya cing teh emak pan emak gedong sigrong mobil mah dibekam harita keneh ganeng sia panatik buat dicarekan urang cing teh lain panatik ngelingan kongkorong boga mama kongkorong naker gelang dipake gedong sigrong budak juga lah sawalega cing atuh BLT pira kada 300 ribu ganeng secenah plastik gitu nyarekan Pak abdi tengah harewos ka kades des teh bere ganeng cenah tad urang bere hayang nyaho dibere nah da isukna teh dicairkeun bari mau motor mio ku eueuh kaerana kongkorong panjang gelang loba kabang datang dek nyairkeun BLT aduh si eta hirupna ampun. Ieu tak kupur teh Pak. Da jelema anu bersyukur ku harta mah lain kitu di mana Pak Kades salah barang bere ka jelema nu beunghar lain salah kadesna tapi salah nu ti luhurna da RW jeung RT mah ngajukeun kabeh ge kudu meunang leres Pak Kadesnya ngan hampura dipilihan kudu di luhur tuh nu di luhur nu milihan teh. Jadi lamun aya nu sangsara teu meunang lain bab ku Pak Kades lain ku RW lain ku RT lain sabotase demi Allah lain da urang nyaho saha atuh nu di luhur Pak nu sok salah teh bikeun kahana ternyata anu beunghar meunang talamun bener anu beunghar deuk syukur lain kudu ditampa imeh
Ini ke kantor desa, Pak Kades hampura, emak mah jelema beunghar, gedong sigrong, mobil mewah, sawah lega, kongkorong boga, gelang keur make, budak juga lah, sawah ge alhamdulillah mobil geus boga 2, hampura lamun emak ka bagian BLT, emak moal narima deuk dipulangkeun deui ngan pangmikeunkeun ka jelema anu sangsarana bebeakan, ta eta jelema syukur teh lur. Teuing nya ge keprok da teuing aya teuing eueuh nu kitu. Karunya Pak Kades, karunya RW, karunya RT, karunya kadus dibisani ku rakyatna. Sedengkeun bab eta mah lain kapasitas kadesna Pak. Diajukeun mah kabeh saloba-lobana. Tapi hampura dipilihan kun di luhur mata sok aya kejenjangan sosial. Atuh anu miskin teu kabere, heukeun bae mah da teu burung geuning eta galede awak. Nu beunghar kabere ning begung da sisik malik atuh. Heuh lur. Tuh si teteh ka bagian BLT teteh. Oh, teu burung we bayuh-yuh badag. Oh, Bu RT. Bu RT. Oh, ada teu burung we nya sehat awak. Bebas rek kabere deung teu kajeun cek RT teh mah bebas. Tuh katang teu urusan gede jeung leutik mah teu urusan jeung BLT henteu eta. Eta mah urusan anak jeung loba ngemil gitu. Loba duit, syukur atuh alhamdulillah. Cager, bager, bener Pak. Jelema bener teh di dinya tah. Mun beunghar teh entong hayang teuing atuh hak batur teh lah meuni cara rape. Jadi kuring ngawakilan Pak Kades, ngawakilan Pak RW, ngawakilan Pak RT ieu teh Pak. Da Pak Kades mah biheung sanggup nyarita kitu. Ari abdi mah paduli da moal nyalon di dieu. Sok ibu rek ngancam, awas ya lamun nyalon, moal dicoblos paduli. Da urang-urang Cimaung lurah. Itu urusan bebas. Cager, bager, bener, kaopat, pinter. Jelema nu bersyukur bakal cerdas. Nama jeung cerdas, dihina, diledek, dicaci, dimaki, moal babari asup kana hatena. Justru jelema bersyukur mah bakal sadar kana dirina. Dihina, dicaci, dimaki, diledek. Naon sabab jeung ieu na? Sabab bakal sadar, dihina, dicaci, dimaki, dibalik eta Allah deuk meupuus dosa kana dirina. Tapi jelema nu ngahina kalah kabeuki ngawaled dorakana. Matak jelema nu pinter bersyukur mah tara emosian tara. Matak lamun di dia jelema nu sok gede amek tah teu bersyukur. Pamajikan nepi ka dicarekan si Bagong. Nah, mana ieu bapak? Pamajikan dianggap Bagong. Untung pamajikanna pinter syukur. Aduh nyebut Bagong berarti siapa penting urang hees jeung jaluna lebok tah. Teu nyaho anak jadi naur. Aduh mamah Bagong. Bapak Bagong, atuh mah ari abdi, anak begu merenjang. Tong sok kupur kana kanikmatan teh. Heuh. Cager, bager, bener, pinter, cerdas Pak. Jelema nu bisa bersyukur cerdas, sabab teu kapancing emosina. Sangsara bersyukur ku sangsarana. Nama jeung sangsara bersyukur ku sangsarana. Apaan jelema bersyukur mah geus wawuh ka akhiratna. Jadi jelema sangsara teu boga harta. Hiji nu bakal leungit hisaban, malaikat moal ngahisab ti mana harta dipake naon? Pan teu boga. Matak lamun anu sangsara engke dihisab ku malaikat ti mana harta? Dipake naon? Tinggal ngajawab, "Ai malaikat geus teu apal, pan teu goblok." Coba nu beunghar ditanya, "Ti mana harta?" Dipake naon? Ngagebeg Pak bebeakan. Coba nu sangsara, "Ti mana harta?" Dipake naon? Tinggal ngadeukeutan malaikat apan teu boga. Wilujeng tanya kanu sangsara geus lulus ujian tina bab harta. Ngan anu beunghar hampura Pak lamun teu bisa ngajawab hampura pokona. Ti mana harta dipake naon teu bisa ngajawab hampura hisaban lebih berat. Tapi cek bapak teh heuh nya talung sangsara entong. Nya mending mah mending beunghar supaya bisa ngajamin kahirupan jelema nu sangsara. Cager bager bener pinter. Singer jelema nu bersyukur mah bakal gede kadaek. Artina aya proses hayang beunghar, prosesna daek usaha. Hayang salamet prosesna salametkeun bibir tong ngomongkeun batur, salametkeun panon tong popolotot ka batur, salametkeun ceuli tong resep kana gosip, salametkeun suku tong ngalengkah kana salah. Inilah makna syukur secara singer. Daek ngomean diri, daek mariksa awak, daek ngahisab pribadi, daek ngalusan diri.
moal daek ngomongkeun batur, moal daek nyaritakeun kasalahan batur, bakal nyaritakeun kagoreng patutan diri. Inilah makna tina syukur keur awak sorangan. Cager, bager, bener, pinter, singer, jujur. Jelema nu bersyukur mah bakal jujur, terakhir bakal beunghar. Lain beunghar luhur ku tagada dunya, jelema nu bersyukur mah geus dijamin beunghar hatena, nyeri hate lamun can melaan batur, nyeri hate lamun can barang bere ka batur, nyeri hate lamun batur teu katulungan, nyeri hate lamun batur teu kabantuan. Tinggal tanya ke awak bapak, nalika tatangga dek ngeclok, tuluy bapak henteu mere, kira-kira bapak aya nyeri hate? Hah? Nu bener mang. Kurumuy aya dulur, susuganan cenah euy keur boga duit budak sakola butuh 500.000, bari bapak teh nyekelan. Tuluy itu teh cenahkeun bae aya eueuh mah balik we. Apakah bapak nyeri hate nalika dulur teu kabantuan ku awak urang? Lamun bapak nyeri hate artinya bapak teh sasetrip aya syukurna. Ngan lamun bapak eueuh ka nyeri hate, komo lamun dulur eta datang deui jadi dikunci, tah geus leungit lapar syukurna. Matak jelema bersyukur mah lain beunghar hartana, lain beunghar bandana, tapi bakal beunghar eusi hatena. Lamun ku bapak ditinggal dina salah sahiji kitab tentang kewalian, ciri-ciri wali Allah teh hiji eta nyeri hate nalika teu bisa mantuan batur. Ya lamun bapak hayang jadi wali Allah sakit teu we. Nyeri hate nalika teu bisa mantuan batur. Akhirna kusabab jalma-jalma geus teu bisa mantuan batur, maka dotang weh batur nu darek mantuanana. Saha eta? Bang Emo. Lamun ustad teu bisa melaan, mun kades teu bisa mantuan, mun RT teu bisa mantuan, mun ajengan-ajengan geus teu bisa ngeclokeun ka rakyatna, maka kade ati-ati nu bakal mantuan Bang Emok. Jadi ayana Bang Emok teh kasalahan lain Bang Emokna, kasalahan lain rakyatna, kasalahan mah ustad nu peditna, kades nu teu merena, kadu saruana, ajengan ge sami mawon. Sedengkeun rakyat boga pangabutuh teu dibantuan ku kadesna, teu dibantuan ku ajenganana, teu dibantuan ku jamaah majelis pangajianana, eueuh deui ke rakyat mah pangabutuh hayang anggeus harita Bang Emok nu datang budak parawan duaan bawa motor Beat. Apal aduh. Bener Bu? Nah Ustad apa? Sok panggih. Tinggal ngariung ngalimaan gini. Ada remok. Tuluy nangtung nyeun perjanjian aku bersumpah dan berjanji. Si janjina lamun tina 5 hiji teu kabayar, nu 4 tanggung renteng. Nah Ustad nepi ka apa? Pernah ngeclok. Tapi orang teu bisa nyalahkeun rakyat, Pak. Nah ternyata nalika zaman Umar aya garong aya bangsat, nu ditewak lain bangsatna, tapi nu ditanya adalah nu beunghar jakat teu, lamun teu jakat ceuk Umar meujeul maneh ka garongan. Nah, teu mungkin aya bangsat, teu mungkin aya garong, lamun kahirupan nu sangsara kajamin ku jelema nu baleunghar. Heuh sodakoh infakna. Lain anu keprok. Bareh itu nu poek. Ari heueuh. Bener ya? Lamun jelema geus teu bisa syukur, teu zakat, teu sedekah, teu infak, maka bakal muncul anak yatim teu boga indung, teu boga bapa, sakolah henteu. Tah, bijil we kasus di mana tuh di jalan Pak, rokna pararonok, kaluhurna you can see, buukna di bareureman. Lol we kuring, Om, check in Om. Ameureun bapa ge apal meureun. Duh ka Pak Ustad di dieu, sok kitu lumah lameh kanu kitu. Aya abdi pan mangsul pengajian penting-penting sok penak Ibu. Tawayah kieu pisan, buru arek balik Heuh hayang panggih deui. Di sisi jalan hanapeun tanggal caringin gitu. Eueuh katiris, maka kaluhur you can see ka handap rok pondok buuk di beureman. Golis Ibu eueuh di dieu mah eueuh. Da aya nu goreng mah teu mungkin dagang nu kitu atuh. Lebih heung payu. Juk Om, check in Om, cing teh moal. Apal TikTok, uninga, YouTube, apa? Toong. Oh, Ustad Nana Gerhana selfie atuh Om entong, cing entong. Nama ge jeung entong rok pondok mana teh cing teh. Der mah selfie jeung urang piomongeun sararea. Duh, Ustad kabogohna seksi moal teh kitu atuh. Entong. Atuh cenah abdi teh hoyong selfie, kayak atuh cing teh urang neangan baligo partai. Abdi menyeun rok cenah baligo partai, teuing warna naon da mah beja-beja. Tuluy kaluhurna aya baligo partai, tapi sih di dieu aya nu leungit baligona ku abdi harita tah. Tah cing teh anu pantes atuh cenah teu dijilbab, ka cing teh urang neangan taplak meja. Pake kalau dijilbab kakara wani dicepret foto asupkeun Facebook ku batur teh
disangka nanti aduh cenah Pak Ustad tos gaduh bebene cenah. Dan memang rada pantes ibu. Rada Pak eueuh di dieu eueuh. Rada pantes. Cing teh Neng sabaraha ieu teh. Abdi teh cenah gope. Nepi ka apal harganya. Cing teh ti jam sabaraha teh gope teh ti tabu 10 dugi ka tebus 11. Cing teh ari 11 ka 12 opat cepe. Cing teh lamun boga duit 150 tos salat subuh. Waduh cing teh picilakaeun. Bade cenah aa moal da piraku sieun kapanggih ku jamaah era. Wios da yang tahu kan kita berdua. Wah, aloh apaleun. Hari teh mah abdi ngomong aloh, Pak. Da can muncak begerna. Mun ayeuna mah teuing. Pan bapak demi Allah moal sakali-kali deui pada pemajikan nyakar pan. Aya pamajikan nu ngomong demi Allah leungit deui gini. Keur sok ngaraku. Tah. Cing teh itu bukan duit 2,5 opat. Heucing teh di mana? Di penginapan, moal kabeuli, di hotel sarua. Aya belah wetan kebon buncis. Aya saung 2 meter ka 3 meter didinya Pak Abdul. Cicing ulah waku sudon. Komo lamun balik mah bahaya ya. Gek we calik malik ngulon. Lain cing teh da akang malain deuk nanaon. Yeuh deuk mere duit 250 ngan pangjawabkeun pertanyaan ngan hiji deuk nanya naon ari akang. Kunaon Neng bet gawe di nu kieu. Sakitu pertanyaanna teu dijawab Pak, ditungguan sajam teu dijawab. 2 jam teu nyurulung cai panona berarti ieu boga budak disimpulkeun boga beban anu gede teu bisa dibantuan. Kunaon cita ceurik duit dipulangkeun deui. Kop cenah artos macanak deui. Ulah pernah nanya perkara kitu sabab sensitif. Ibarat jelema anu can kawin ditanya ira kawin hayang nonyok. Asli. Sok di dieu lamun aya nu can nikah. Tulis sasalaman jeung panganten, digigireun aya nu nanya, ira deuk nyusul, da hayang ngamuk atuh. Ngan tong dibalas bisi abah gitu, ira cerek nyusul, entong tong dibalas. Isu ge bakal terjadi tatangana maot, urang datang, abah eta datang. Keur dikubur ceuk abdi, bah ira deuk nyusul. Baeud nepi ka ayeuna teh. Nya. Heuh atuh cing teh dirobah pertanyaanana, cing teh gaduh indung bapak. Teu berarti yatim hiji tah kasusna. Boga salaki kabur. Berarti itu janda bodong. Lalaki kabur bari ayeuna mah proses pernikahan rada hese sabab negara geus nyieun undang-undang nikah siri itu berbahaya Pak. Ceuk agama henteu tapi ceuk negara berbahaya, hilang hukum positif. Hilang hukum positif satu budak teu bisa dikanakakakeun, mata karade ya ibu ya. Pangjagakeun kana nikah siri-siri wae tah meni ya amit-amit. Mending nemrak kawin metong susu lumputan, komo kawin lari mah capek bisi payah di jalan. Negara geus nyieun undang-undang nikah siri teh hiji budak teu bisa dikanakakakeun. Kadua pengadilan agama geus moal bisa ngesahkeun ceuk hukum negara. Aya hukum agama mah sah-sah wae Pak. Mangga ngan Bapak kudu sadar bahwa urang cicing di Indonesia atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri. Matak lamun lalaki ngantep pamajikan tuluy kabur teu diberesan sarua jeung nyiksa lahir jeung batina. Matak lamun geus teu bogoh bawa ka pengadilan der sidang supaya menang surat ceraina deuk kawin deui ge bebas. Lain digantung teuing. Ya, ari ustaz cenah ngomong ka saha teuing ka saha we nu keuna. Jadi Neng teh cing teh janda bodong nya. Cing teh aya teu foto salaki Neng, aya kirimkeun cenah kana HP ieu dibawa ieu fotona deuk diteangan ku aing di dieu tah. Kumisna teh Pak di sisi tah. Asa itu nu di tengah. Ya kaum lalaki lamun geus kawin ulah nepi ka ninggalkeun pamajikan watir. Lamun eudeup geuwat beresan ka pengadilan agama ngarah aya nu bogoheun bisa nikah secara hukum deui, lain kalah sirih-sirihan karunya budak teu bisa dikana kakakeun. Leres? Ya abdi ngawakilan pamarentah we nepikeun kieu teh. Dapat kades ge uningaeun. Bab undang-undang eta nikah sirih berbahaya teh. Tah aya ieu fotona di dieu. Bisi Pak Kades bade ke ku abdi kintun. Ngarah pangneangankeun mun komun aya babin mas bujeng babin kirimkeun tingali we. Awas dikepung tah isuk. Jadi Neng teh gaduh caroge ngan abdi teh diserahkeun tapi teu dibere surat cerai. 2 tah kasusna. Boga budak 2. Waduh. Cing teh pertanyaan, di ditu aya ustad? Aya. Cing teh uningaeun Neng yatim piatu, uningaeun.
uningaeun neng boga beban 2 anak uningaeun cing teh ustad sok barang bere ka neng ngajamin beasna gitu ngajamin bajuna ngajamin sakola eta budak hampura apa jawaban anak kuat asa dibentar guludug gitu ustad wararadul wungkul ukur ngadaralil infak sodaku barang bere matada hampura tad ulah kasigeung lain cek urang cek si itu cing teh aya di ditu kades aya sok barang bere ka neng pan sidik neng yatim piatu sarwana jeung ustadna waduh cing teh aya jamaah pangaosan sok abring-abringan malam Jumaah yasinan tuluy marhabaan tuluy sholawatan syuur tun abdi macan cing teh sok barang bere ka neng pan neng yatim piatu jamaah pengajian ukur pageneng-geneng tiung palus-alus baju bener teh ibu teh nyapek nyangakeun lain cek urang cek si itu urang ge ternyata papaingan si eta gawe dinu kitu lantaran ustad teu marhatikeun pamarentah teu malire rakyat kabehanna ge teu malire maka akhirna kaitu nyuduh kana juk eueuh deui pagawean sanajan hina pasti dilakukeun lamun melaan anakna bener Bu ibu kudu bersyukur boga salaki cicing di dieu coba lamun ibu kasusna seperti kitu cantang tuh urang ge jadi jelema pangajian kieu cantang tuh bawa dagang urang oge nya Pak leres teh Pak tah cing teh neng eureun atuh gawe dinu kieu teh doraka sok ngadalil nah da beletuk teh nah da abdi ge apal wala taqrabu zina gebeg Pak nama jeung gebeg aduh zaman kieu nya ubrut ge bisa ngadalil cita geuning eta neng bisa ngadalil tiasa da siang mah abdi teh pangaosan ngan wengi we abdi teh kieu bawa jamaah bapak Pak cing teh eudeg eureun mangga naon persyaratan neng eureun tikah abdi ku aa hoream nah tega ibu dedeg sampai rupa sakieu kudu kawin si eta tega nya tah matak abdi nawaran bisi bapak bade dianteur penting ieu keneh yuk jadi tah solusina apakah bisa urang ngadali tentang neraka ka jalma kitu moal apakah bisa urang nyalahkeun kitu moal sabab urang teu bisa mere solusi kana kahirupanana bener Pak matak mungpang meungpeung di dieu aya warga loba jamaah naker yatim piatu aya terus hiji teh tadi teh Pak Kades non jomponya aya santunan saurna tah kuring tadi kikituan teh dalam moal dibawa ku kuring deuk diserenkeun ka panitia jumlah teh hayang apal da sieun lebar derma apal jumlah 5 juta wah lebar banyak kusabab abdi mung apal tawayahna sok Pak taekeun saurang jompo saurang yatim mangga simbolis heula aya saurna tos dipersiapkeun oh iya Bapak oh iya ku Pak ada siji atuh Pak oh iya Ridwan Iman Andes keren ngaran teh Ridwan Iman Andes mangga kapayun ya yatim piatu aya Bu buah sare budak nantinya Ridwan Iman Andes aya kanggo simbolisna oh eta ku Pak Kades we ku Pak Kades ku Pak Kuwu Pak Kadusnya diteun abdi mah kan beda Kades jeung Kadus teh Pak jadi beda bahasa Pak Kades hiji Pak hiji teras ku tokoh agama hiji oh alhamdulillah Pak Kadus hiji tokoh agama saurang Pak mending gitu. Mangga nu tiluan Ridwan Iman Andes. Ibu Bandungan ku ibu cirina ieu Pak Kades peduli ka anak yatim, cirina Pak Ustad peduli ka anak yatim, cirina jamaah peduli ka anak yatim. Kukuring hampura tadi dijebak supaya itu kakumpul, kukuring teh hartina ieu teh dibagikeun we rek dibikeun rek dititipkeun ka panitia. Mangga panitia pang bagikeun ka yatim, pang bagikeun ka jompo. Mangga abdi mah teu hayang apal. Ta ieu aya simbolisna bade dipasikeun ka Ridwan Iman Andes. Mangga nu mana Ridwan Iman Andes. Oh eta ye Ridwan. Ya Dek. Ridwan Iman, mana Iman? Andes. Ya nama hiji Bu. Sadayana teh pamit lepat 35 Kang ya. Saur Pak Kades tadi teh ngobrol aya 35na. Jadi alhamdulillah ibunya program Pak Kades bertemu poe ayeuna neuneun kabungah keur yatim nunda kabungah keur nu jompo. Matak mudah-mudahan Pak Kades sing panjang yuswa, para ustad ustadah di dieu sing panjang yuswa,
parek milikna, deket rizkina, anggang balayina, jauh cocobina. Ya dua deui. Iman. Gua baliknya budak teh. Andes. Aya nu sanes teh, Pak? Wios nu sok saha we nu sanes kitu teh naon? Tawa bari diwakilkeun ku wargina sok teu naon. Nya sok perwakilan sok. Keun wae ieu mah simbolis dan nu aslina mah engke ku panitia apa. Ieu mah simbolisna bahwa Pak Kades sareng guru Pak Ustad di teh aya kerjasama dina raraga ngabungahkeun yatim, ngabungahkeun miskin dina raraga ieu pangajian. Ta abdi teh mung eleh geleng Ibu, lamun abdi kudu ngalurekeun duit sorangan pan ti mana Pak? Nya mata eta teh geuning kikituan asa loba abdi sebenarnya mah nya. Mata abdi teh hayang apal itu jumlah sabaraha, da lamun apal sieun lebar. Bapak perwakilan iman. Bapak perwakilan? Tepuk tangan Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga Pak Kades di dieu we. Dipoto. Ku Pak Kades sangakeun ka ieu ka murang kali. Dek, itu ke Pak Kades. Suntangan, Dek. Suntangan. Ayo suntangan. Alhamdulillah, tepuk tangan Bu. Pak Kubu. Pak Ustad. Ya perwakilan iman. Mangga Pak, bade dipoto mangga sok. Alhamdulillah, Ibu tepuk tangan alhamdulillah. Pak Kubu, ya perwakilan Andes. Alhamdulillah, nuhun, alhamdulillah. Di awal nepi ka akhir pengajian da sebenarnya ilmu Bapak leuwih luhur batan kuring. Dalil Bapak lebih pepek batan kuring. Ngan meureun kuring mah jadi jembatan dina penting ieu sebagai takdir. Hakikatna tina pangajian teh ieu, Pak. Merhatikeun anak yatim, merhatikeun jompo. Ieu murang kalih ku saharek dibela anana, mun budak Bapak aya nu ngahina maka Bapak nu melana. Budak Bapak diledek maka ibu anu bakal ngabelana. Tapi budak yatim piatu aya nu ngahina deuk saha nu mela anana. Leres. Matak urang sepakat kabeh kaum muslim jeung muslimat boga iman boga Islam boga ihsan sepakat ti ayeuna nu bakal bebelana kami kabehanana umat Islam kabehanana deuk mela lamun aya budak yatim piatu diledek batur maka urang panghareupna ngajak perangna well ta. Abdi nyangakeun Pak kapangarsa Pak Ustad ulah di WA abdi jumlahna sarariun di WA. Ibu bapak sakit nu kapihatur bobok sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar siampurana para lur nu kasuhun meninggalin nu dipamrih hampuran nu kateda luhur sahur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang billahi fisabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kades nuhun ya sami-sami.